Please sebarkan video ieu euy, soalna nyangkut kanu perikemanusiaan jeung perlindungan anak. Aya hiji budak disiksa ku indungna pedah meakeun dahareun nu adina. Eta budak disiksa ku indungna nepi ka ditajong dibabuk ku gagang sapu. Keur mah eukeur budak eta teh budak tere. Kungsi tah harita mah eta budak nepi ka ditalian dinu tatangkalan bari jeung dibuligiran. Teu habis pikir urang mah di mana hate nurani nu jadi indungna. Kuring ayeuna rek nyarek nu jadi indungna dan naon hakna atuh. Tuluy harita tah budak eta teh dititah dagang gorengan. Budak eta ngagugu dagang gorengan, ari balik dagang gorengan eueuh nu payu hiji-hiji acan. Eta budak ku ngaran-ngaran disiksa ku nu jadi indungna nepi ka ditajong dibabuk mah disuntrungkeun nepi ka labuh ti John Tower getihan. Tidinya aing beak kasabaran ku aing cokot ta remote pareuman TV goblog. Sinetron teh kejam-kejam teuing.